Yuk kita mulai nomor ke-21. Wahid Isnani Salasa. Sadayana sasauran jalma monyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngiberan sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman kana bingangkeun panutan lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang kaunggal nagari kauntungan dibagi istri jenengan Khadijah putra Huwailid katelah nupang benghar Nabi Mekah kana bika langkungnya Siti Khadijah masrahan kana bintang dagangan roh nu ngarencangan kana bipurahnya rengan kacarios maesaroh teh loba pamedakna aneh cicireun Nabi nu soleh matak ngaherankeun kabeh kalan uluk salam mega bodas sok mayungan jeung aya cap kanabian dina salirana pisan pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah akhirna Siti Khadijah kana bimundut ditikah harita yuswana Nabi salawe tahun kawarti ngadak sugih mukti tapi tambah sae hati karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi di dinya jol kasumpingan Jibril nurun ke Quran kalawan dauh pangeran
Yoswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti ngembarkeun agama suci anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan jeung mageunian anu pangheulana iman Sayyidina Bilal karsan anu jadi tukang adzan ari lolobana pisan kana Nabi teh ngamusuhan nganiayang ngajailan teu aya pisanan rasan para sahabat kongsi ngalih kana negeri Habasy nu tabi didinyan jeunah linggi kira kenging 3 sasi samulih sahabati Habasy kacarios Kanjeng Nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci uang sareng garwana pada pupus doanana haritana Yoswana kali 50 tahuna geus pupus